padahal mah santri mah masa depan ngaleuwihan SBY, ngaleuwihan Habibie, ngaleuwihan Pak Harto. Kumaha man SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh, masa depan digawe jang pitayeun deui bae. Habibie produksi anu jang pitayeun. Santri mah masa depan bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Oh, ulah dikira santri masa depan melejit dalam meninggalkan dunia. Ambiah zalim qatu toha mutlaqon wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqam. Baiklah malam ditanya kiai teh, kiai gaduh putra sabaraha? 17. Mantep tak kadenge kaceulina deg we. Tele kotok rintik mah teman. Paling setik kiai sabaraha boga anak teh? 12. Baragus kiai boga anak nu loba. Kuari mah kiai gaduh putra sabaraha? Ah, nurutkan negara be 2 KB kiai Golkar. Teu beres sama kiai kos gitu. Pejabat geus 2 tabe geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta? Ah sieun teu dahar ka dituna. Waduh, emang anu mere dahar saha? Cilaka ya geus, akidah geus mengkol. Tah rempan cenah ka dituna beusi teu kadidik, atuh tinggal didikeun ka pondok pasantren didikeun. Mendak loba nu ngeluh kiai cenah anak kula, bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula. Baheulana di pondokan dan henteu. Dinaon kitu sakola. Atuh memang parantina sakola mah kos kitu. Namun masantren hajur ada Badung, eta dipertanyakeun. Ai sakola memang jurusan Badung, bego. Ngeluh cenah anak mabok bae, mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu. Bro, anu kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tahu lalaki puluh kiai make ieu ka dieu naon garang-garana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tahu we lalaki keur ieu mondok henteu biasa geus kitu. Geus antepkeun bohongan teu masantren. Deuleu tuh pondok pasantren mah. Wow, santri teh geus sararieup. Isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh. Santri khawarikul adat. Emang pualieun atuh santri. Geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jada waktu masih keneh kerek. Oh, dang jam 8 berak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik, nu ka kantor geus di kantor, anu ka ladang geus di ladang, babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu je tuh jelema ka pondok di kerek deui khawarikul adat. Santri tenang, teu nyahoeun urusan politik, nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi, teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang, teu nyahoeun nya nama. Kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ye keur mulai ngasupkeun kitu asas tunggal. Tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia. Kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu. Teu nyahoeun sabaraha teh urusan kos kitu ieu. Penting mah aing ngaji, salat, aya nu paeh nyalakeun shalawat beres. Santri mah kahirupan geus beda cara mah tuh. Isuk-isuk di jandela kieu bae. Di jandela mandi encan. Santri.
neleukeun anu liwat ceknya kemarana jelema eta ku sararibuk teuing blon ceknya teu percaya ka Allah. Waduh, santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lemburna ge bahwa si Asep teh masantren padahal di pondokna mah tilok ngaji. Datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus di ustadkeun tad ira balik sia lain di ustadkeun untung na meundeup main bola isin bae aing padahal ngaji tilok geus di ustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju diperbasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna cakyana surem kunaon teu bae sakolah teu digawe teu kumaha masa depan si Asep ge daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embung lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu daekeun blon biasa teu daekeun padahal masantri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha man SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Oh, ulah dikira santri masa depannya melejit dalam meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae. Jadahar mah neangan sorangan, lain titah kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae. Merenungnya ngaji tilok lawan tilok. Ye menang 5 tahun genep tahun siap kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina ku urang lembur dicemooh pajar masa depanan der bae kuari ngayakeun muludan Asep kita balik kunaon yang jadi protokol yuk protokol heseu nu nyawa dalil mulai tadi nama diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan ku ari Asep kita balik Sep balik ke Asep naon muludan protokol ya siap atuh jadi protokol atuh mulai nyana jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman. Wih hebat atuh si Asep atuh di pondok lagi nya mah ngabaco bae pan ngaji henteu ngabaceo bae eleh beo mah. Kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggeus sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkeun siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok aja sok ngayeng-ngayeng aing. Langsung nyana, hei bisa-bisanya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa teh si Asepnya. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing kuari dek dibalesan tuh mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus ngadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres dana jadi Kori. Mubalik enggak batalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa makan. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kayak kontainer aku batu aja aku batu Asep bae ceramah siap nyana napas lagi ya elok mundur santri alah yang nyaritakeun sakadang pecang aja gila yang monyet geus bisa aja lah muludan geus nyana de beres amplop 3
protokol kori. Hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkan begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun cep kulan si aya di imah aya tuh mang anu paeh aju paeh sih bebeja ka aing pangmandiankeun sep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap satira mandian nu paeh nu hirup bisa aing paeh bajannya nu geus paeh bajan teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae bapak ilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jangan mah geus teu dianggap jelema aja santri mah itu kos orang pedalaman Sumatera nya nama eta kos gitu tapi keindahan dari santri Masya Allah lapar karak masak isikan golot cak babaturan ieu urang kan sangu doang ngeunan tenang jeung aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna babaturanana ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cek aing tenang oke aing ka dieu sagedeun horenganan kotok babaturan siap urusan ku sia teh kotok saya teh ulah lo ngomong ayo hija sia bisaan emang geurieuh ieu sia teh meuli ayo baheula goreng beres golotokan nah membogana hudangkeun hei mang hudang dahar jeung aing si boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae seserian menang sampai 2 bae kotok aing gamah legit sia beureunya eta nu di dahar ku sia teh teu goblok sia nu goblok oh masalah santri guys salaman guys beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu geus ka mana balik heeh nek nanti gadenggang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cek babaturan baju aing ka mana samping ke baju horeng dibawa balik hujan menang saminggu datang di sini mah baju aing bawa ku aing aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri Masya Allah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngilahin yusuh masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ka waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya ana blow on Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor
lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu mungkin teu bagus nyebut dodna mungkin waladhdallin ieu mah kena buleut dodna takos gitu wadak disalapkeun yes kubatur di ortodok kajen diburut-burut kajen dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lain kula nyana bae ka ditu usaha juga pake tah eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang caritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut ya caricing di nanya jadi tukang orang belah ditutup nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imam cak abah teh jatuh murid aing imam gitu ternyata teu neuleuh beres we ngimaman beres barang neuleuh orang imam nanti urusan jadi dia terus ngobrol di hadapan masjid saya bisa jadi ngimaman di dia ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengekeun ngadenge jarapi teh babacaanana kerapi kita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk lah di dina lu calece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu kala 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri tah eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ayo letik mah jangan naon masya Allah nah iyalah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mendak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna tah ganjaran mas santrenkeun anak bae jang mawanya ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu liilai kalimat Allah liilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah kurang mah kuring ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji zuhur ngaji asar ngaji nu ngaji mah nun teu menteu jadi antep bae deui ku kiai na di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh ya itu di mamana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor datang ke Sukabumi tilok aya kiai mitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los teu los bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acara balik bae los acara pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda
oh pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana heula leuleus ki hatena leuleus sakalina teh leuleus balik tuh